Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami dinten ayeuna aya rerencangan urang anu nuju teu damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sateu acan dikawitan, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda. Minggon kamari hidup parantos diajar perkawis, kalimah, nganter, satata. Kanggo dinten ayeuna bade diajar evaluasi pangajaran 2. Sebelum melanjutkan ke materi evaluasi pengajaran 2, Bu Entin mau menerangkan dulu tentang rarangken N atau nasal. Apa sih nasal? Nasal itu robah sora mimitina, berubah jadi N awalnya. Kalau kata dasarnya dimulai dengan huruf konsonan T. Konsonan itu selain A, I, U, E, O, E. Nah, huruf konsonan T contoh. Tulis robah jadi nulis. Tutup robah jadi nutup. Tumpak robah jadi numpak. Tolak robah jadi nolak. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang berubah jadi M awalnya. Kalau kata dasarnya dimulai dengan huruf konsonan B dan P. Contoh, bere robah jadi merek. Beli jadi meli. Buka jadi muka. Baca jadi maca. Sekarang kata dasar yang dimulai dengan huruf konsonan P. Contoh, pake jadi make. Pacok jadi macok. Pasak jadi masak. Pacul jadi macul. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos kana rarangken nasal atau N. Minimal hidup parantos ngadangu atau napi nguping atau mendengarkan. Rarangken nasal teh nyaeta robah sora. Ayeuna urang lajengkeun tingali ku hidup dina buku paket kaca 31 atau halaman 31. Pangajen pangajaran 2, evaluasi pangajaran 2. Ku Bu Entin bade dibacakeun supados hidup ngartos kana wacanana. Baca sing taliti. Baca dengan teliti. Judulna sapatu anyar. Artinya sepatu baru. Dangukeun nya. Upami aya anu teu ngartos di seratnya supados nambih kana kosakata. Yuda boga sapatu anyar. Warnana bodas. Bahanna tina kulit sapi. Yuda mempunyai sepatu baru. Warnanya putih. Bahannya dari kulit sapi.
Sepatu Yuda teh lain buatan luar negeri, tapi buatan Cibaduyut. Nah, sepatu Yuda itu bukan buatan luar negeri, tapi buatan Cibaduyut. Ada yang tahu nggak Cibaduyut itu di mana? Di Bandung, Bu Guru, leres. Modelna alus pisan. Cenah mah model pang anyarna. Modelnya itu bagus sekali. Katanya model paling baru. Sanajan bahan jeung modelna alus, hargana kaitung murah. Walaupun bahan dan modelnya bagus, harganya terhitung murah, bisa terjangkau. Eta sapatu teh hadiah ti bapana sanggeus narima rapot pedah angka-angka dina rapot Yuda kabehna aralus. Itu sepatu hadiah dari ayahnya setelah menerima rapot. Nah, rapotnya, angka-angka yang ada di rapot Yuda semuanya bagus. Yuda kacida atau menang eta hadiah teh. Yuda sangat gembira mendapat hadiah. Sepatu anyar teh merek Sumanget. Sepatu yang baru memberi semangat yang tinggi. Sangkan satuluina Yuda bisa diajar leuwih suhud supaya seterusnya atau selanjutnya Yuda bisa belajar lebih giat lagi. Urang lajengkeun kana bagian B. Lengkepan kalimah ieu dihandap dumasar kana eusi bacaan di luhur. Lengkapi kalimah di bawah berdasarkan kepada isi bacaan di atas yang tadi sudah Bu Entin baca dan terjemahkan. Nomor hiji, Yuda dibere sapatu ku titik-titik. Artinya Yuda diberi sepatu oleh titik-titik. Jawabannya pakai bahasa Sunda ya. Nomor 2, Yuda menang hadiah ti bapakna lantaran titik-titik. Yang nomor 2, Yuda mendapat hadiah dari ayahnya karena titik-titik. Nomor 3, sapatu anyar Yuda teh buatan titik-titik warnana bodas. Sepatu baru Yuda buatan dari titik-titik warnanya putih. Nomor 4, sapatu teh hargana titik-titik sanajan bahan jeung modelna alus. Sepatu harganya titik-titik walaupun bahan dan modelnya bagus. Nomor 5, sapatu anyar teh merek Sumanget sangkan Yuda titik-titik. Sepatu baru memberi semangat supaya Yuda titik-titik. Nanti diisinya pakai bahasa Sunda, jangan pakai bahasa Indonesia ya, Aa dan Teteh. Sekarang lanjutkan bagian C. Cakra aksara A, B, atau C hareupeun jawaban nu bener. Nomor hiji, jadi silang huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling benar. Nomor hiji, dipangmeulikeun sapatu teh mangrupa pangalaman Yuda titik-titik. Dibelikan sepatu merupakan pengalaman Yuda titik-titik. Nomor 2, salah sahiji contoh pengalaman nu pikasediheun nyaeta iwal ya. Ada tambahan iwal ya. Iwal itu artinya kecuali. Salah satu contoh pengalaman yang menyedihkan yaitu kecuali titik-titik. Nomor 3,
Danu labuh tina sapeda lantaran ngageleng titik-titik. Danu jatuh dari sepeda karena ngageleng atau menindas titik-titik. Pilihannya tinggal dijawab ya. Urang lajengkeun kaca 32 nomor 4. Pengalaman Danu labuh tina sapeda jadi contoh sangkan titik-titik. Pengalaman Danu jatuh dari sepeda menjadi contoh supaya titik-titik. Tiasa dipilihnya. Nomor 5. Pengalaman Salman dina beus waktu indit ka Yogyakarta mangrupa pengalaman anu titik-titik. Tak ieu nomor 5 tiasa ku hideep dibaca heula dina kaca 18 supados langkung ngartos. Nomor 6. Abdi miyos sareng mama numpak angkot. Nah, kecap nu robah tina kecap asalna dina eta kalimah nyaeta nomor 6. Saya pergi bersama mama naik angkot. Nah, dina kecap abdi miyos sareng mamah numpak angkot ada kata yang robah soraknya dari kecap asalnya, yaitu kata apa ya. Tadi kan udah dijelaskan rarangken nasal. Kemudian nomor 7. Mengpeng mama titik-titik urang piknik ke Taman Raya Juanda. Tah ieu mah nuju cerita piknik ka Kebun Raya Juanda. Kantun dipilih. Jadi mengpeng mamah ya. Mumpung mama titik-titik. Yuk kita piknik ke Taman Raya Juanda. Tinggal dipilih ya yang tepat atau yang sesuai. Urang lajengkeun nomor 8. Piknik di taman bisa nyesep hawa nu titik-titik. Bertamasya atau rekreasi ke taman dapat menghirup udara titik-titik. Tinggal dipilih ya. Nomor 9. Kecap tolak robah jadi nolak. Kalimahna, nah tinggal dipilih kalimah yang sesuai dengan kecap nolak ya. Nah, karena kan kecap tolak robah jadi nolak. Jadi kalimah yang tepat dengan kata nolak itu tinggal dipilih. Nomor 10. Danu main lang-layangan. Adi main lang-layangan. Kalimah ngantetna nyaeta. Tah kalimah ngantet satatakna nyaeta kantun dipilih ku hideep. Tingali mana anu saruana atau anu samina. Upami anu samina teu kenging diulang 2 kali nya. Sok tingali anu subjekna atanapi jejerna sareng caritaanana. Nganggo kecap panyambung nya, kedah nganggo kecap panyambung. Nah, itu dugi ka nomor 10. Silahkan diisi sesuai dengan kalimat atau jawaban yang tepat. Alhamdulillah, kanggo penjelasan soal-soal evaluasi parantos rengse. Mudah-mudahan hideep tiasa maham sareng tiasa ngartos sareng tiasa ngajawab soal-soal nu aya dina evaluasi pangajaran 2. Bu guru moal woleh-woleh moal bosen-bosen ngemutan ka hideep sing langkung getol diajarna, sing langkung rajin diajarna. Nya kitu deui.
salat sareng tadarusna sing getol sing rajin teu kenging ngantosan dipiwarang sama ayah dan bunda. Kanggo pembelajaran dinten ayeuna urang tutup ku maca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.